Assalamualaikum. Punten. Bade monoloh nyarioskeun dua dinten satu tas Idul Kurban. Judulna sate. Seratan simkuring, dadang simut, asli nama Dadang Dedi. Peuting ieu rada simpe, teu rame nu meuleum sate. Jigana capek lalungse atawa tibra sarare nu ngabagi daging simpe, leungiteun nu nungtun embek, nu moncit ge teu kadengi, aya deui daging pamere. Wah, keur nyaniun kere. Bisa jadi keur mepende. Wah, keur muka langse. Mengpeung mejeuna nyase. Piraku pahare-hare nu menta kudu dibere, nu dipenta ikhlas mere. Sanes mitos nuang sate, lain harti mere maweh, teu dibere ulah leweh. Paling ge nyengir nyerengeh, mun sapuk seuri ngahehe. Titi Mangsa, Bandung, 2 Agustus 2020. Hatur nuhun.